Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sepi ya, jika hutang pangemok paca lunasnya. Ulang hidri'ah kepada salamat sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Tah ieu mah nembe gua salam buah kariki nu jawab salam sing munggah haji. Amin. Hoyong munggah haji hoyong. Gaduh artosna. Kacian dulu. Insyaallah orang Cigelam teh mahabbah ka Nabi, cinta ke Rasul, buktos sering urutan rajaban mahabbaan sholawatan. Insyaallah aya nasib angkat kata nasuci Mekah. Amin Allahu ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله عليما وكفى بالله وكيلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وذخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين المجاهدين الطاهرين. أما بعد. Hadratul Mukarram wal Muhtaram, para alim ulama, asatid wal asatidah, para bapak haji, para ibu hajah, para pendidik, para guru, para kiai, para sepuh, para pir sepuh, khususon akhinal mahbub kersana ajengan Bapak Kiai Al-Ustadz Esa Juarsa. Kemudian rekan saya Bapak Ustadz Ucu, Pak Kiai Ucu Herbi Hidayat. Rekan saya juga dari Kaler nyata Bapak Ustadz Winata. Kesepuhan oke Bapak Haji Redi, serta para ustadz, para sepuh, para kiai yang lainnya yang sama-sama kita doakan. Semoga Allah panjangkan umurnya, semoga Allah sehatkan badannya, semoga Allah berkahkan ilmu serta rizkinya. Amin. Aparatur pemerintah baik sipil maupun ABRI yang alhamdulillah hadir, wakil palurah kita kesana Bapak Sekdes Dalam beserta unsur PPD LPM yang sama-sama kita banggakan, dan semoga Allah berkahkan jabatannya. Khusus rekanan panitia yang dimotori oleh jemaah dan remaja Masjid Jami' Nurus Salam, oke, anu dimotori ku Wakil Suryadi Panandang, dan juga ada Bos Amin, Ketua Karang Taruna Cigelam. Masya Allah, luar biasa yang sama-sama kita banggakan, dan semoga Allah perhatikan perjuangannya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu,
pemuda-pemudi sekalian yang berbahagia, hadirin rahimakumullah. Insyaallah ieu saah kalabat kana riyadul jannah. Bahkan insyaallah ieu saah seueur sayarat. Sayarat teh nyaeta mang pirang-pirang malaikat. Dibandingkan sareng jumlah nu hadir, masya Allah tebi nu hadir aya berapa ya 400 jalmi, insya Allah malaikat mah ribuan bahkan mungkin jutaan hadir aya di tempat lumutnya seperti ieu. Amin Amin. Tugas malaikat diantawisna nganterkeun maksud kahayang doa orang sadayana. Ayeuna kitu yu urang doakeun diri urang, yu urang doakeun keluarga urang, yu urang doakeun lembur urang, desa urang, daerah urang, negara urang. Muga-muga maksud kahayang doa tujuan orang sadayana sedih kabul diijabah ku Allah subhanahu Wa ta'ala. Muga-muga wae ku hikmah urang ieu ngalaksanakeun acara ngagungkeun Rasulullah alias buludan dia mugia we si janten wasilah datos buktos tianya buktos naon buktos parantos masyang sodakohna nya aya nu masyang sodakoh artosna aya parantos alhamdulillah nu masyang sodakoh kuah jeung buehna parantos kan alhamdulillah nu masyang sodakoh tanagana pemikiranana minimal kangge Neng Rani mah terang Neng Rani rada nini minimal doa surakoh doa insya ugia sekian varian sumbangsih sodakoh sin ditampi ku Gusti Allah malah mandar janten wasilah urang dia urang Sukamana urang Cigelang moga-moga nu tanina sing hasil sing mucekil pertanianana amin nu dagangna ku hikmah ieu muludan moga-moga sing untung dagang lancar bisnis, lancar usaha, berkah rumah tangga, berkah jabatan, jauh balai, jauh musibah, yang sakit semoga sehat walafiat. Moga-moga anak itu orang sadayana sing dijantankeun nyaeta murang kali anu soleh atau nabi soleh bahkan tercapai cita-citana amin Allahu ya rabbal alamin. Hoyong gaduh barangkali anu soleh-soleha kurang kompak Bapak Ibu hoyong gaduh barangkali anu soleh-soleha Hoyong wayahna urangna heula kedah rajin ngadoakeun batur wayahna urangna heula kedah rajin ngadoakeun anak batur osokara iya jigana rada kasurupan meureunnya hoyong miskin hoyong beunghar kuat kompak beunghar lamun hoyong beunghar tadi tia wayahna urangna heula kedah rajin ngadoakeun batur jawab ya Pak Bu osok para ngadoakeun tatangga anu miskin sepados tereh beunghar osok para orang-orang mikiran batur utang ini sabrek-abrek keneh amang mah aya-aya wae euy sae nama urang teh kedah rajin ngadoakeun batur. Naon sabab? Karena ketika kita rajin mendoakan orang lain, kata Nabi, insya Allah ini hadisnya sahih loh. Ketika kita rajin mendoakan orang lain, kata Nabi,
giliran kita didoakan oleh banyak atau nabi mang pirang-pirang malaikat. Justru doa malaikat itulah yang lebih dulu dikabul, dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kurang di suka mana ieu kedah rajin-rajin ngadoakeun batur. Setuju? Ieu teh tanda jembar manah jembar hate. Di jembar manah jembar hate insyaallah bakal dijembarkeun milik rezekina ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, hadirin sadayana, upami ngelangkung kuburan astana osok-osok, Nabi berpesan, doakanlah itu ahli barzah. Kumaha doana? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumun afiyah. Apa enggak? Murah mang murah, nu murah meriah mah upami urang ngalangkung kuburan astana cukup ku doa assalamualaikum ya ahlal kubur. Mangga sami-sami 1 2 3 assalamualaikum ya ahlal kubur. Sakali orang ucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur, eta malaikat ngajawab ngawaler ucapkan waalaikumsalam. Aya sabrambang eta jumlah malaikat teh sejumlah kuburan. Sejumlah kuburan nu aya di eta astana. Barang anu astana gede zaman baheula zaman Walanda aya 2000 kuburan, aya 2000 makam, berarti aya 2000 malaikat, berarti aya 2000 malaikat mengucapkan waalaikumsalam, berarti aya 2000 malaikat mengadoakeun urang sing salamet sing salamet sing salamet. Cek eta malaikat nu 2000 teh nu padahal urang ucapkeun salam mung sakali tadi nyata assalamualaikum ya ahla kubur. Akrablah dengan ahli barzah. Ulah ngalakson Pak, urang sangka ka ahli barzah teh ulah ngalakson ka undangan motor 7 dihareup aya astana ngalakson kabeh tatito keluar kabeh kuntilanakna tuh. Gantos nama assalamualaikum ya ahlal kubur. Ieu tawis kene jembar manah jembar hate, nu jembar manah jembar hate insyaallah bakal dijabarkeun milik rezekina ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda partai biasa we tetegang senyum eta teh jembar manah jembar hate. Beda nyolok misalkan pilkades atau pileg atau pilpres atau pilbuk gitu, tenang weh. Beda baju, beda kaos, beda partai, beda madhab, biasa biasa. Tetap akrab selagi mereka adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti saudara kita. Pada pilkades mau komo jelas-jelas tos aya nasib di dituna. Nyatos aya catatan di Lauful Mahfuz dan nyabak yai mohon eta mah demokrasi mah perintah Allah wa syawirhum fil amri, tapi dengan logis, dengan baik, dengan santun limta lahum. Nu kitu teh jembar manah jembar hate, nu jembar manah jembar hate bakal jebarkeun milik rezekina ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi pasar Pak, urang pasar mah rezekina gampil lawan sabab hatena jembar, tukang jengkol-jengkol we ngajejer cekcok atau tukang jengkol tuh
tukang HP ngajejer pas ya antar tukang HP ente ya tadi kali asin tak antar di Purwakarta Cibungu kali itu boyong ngajejer boyong sepas ya antar tukang boyong sedih pada boyong tuh ente jembar mana jembar hati jembar mana jembar hati bakal jebarkan milik rezeki naku Allah subhanahu pokoknya seluruh belanja di mana-mana alhamdulillah bahkan oge punten ya punten upami subuh kasiangan Pak Bu akang eteh osok subuh kasiangan sok upami subuh kasiangan ya ulah nyalira sorangan yaitu kunutna Allah mahdini bejana eta teh bakhil bejana eta teh korek subuh nyalira iya punten ngadeg subuh nyalira kan bagus nama numbutkan gramati kebasaran Allahumma hdini tapi sebagai ulama bagus nama nahnu itu ngawakilan oge keluarga sareng lingkungan subuh nyalira bagus nama Allahumma hdina gitu Allahumma hdina fi man hadait gitu kan وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت amin ya Allah cocok nama amin lah intinya yuk kurang sepakat mau suratul Fatihah yang ikhlas yang ridho supados qabul doa atau nabi ijabah maksud wa ala hadihin niyah wa kulli niyatun salihah al-Fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Allahu ya Rabbal Untuk segelas info bidana para syekh kori internasional penegak pakai itu kirang hadek mungkin secara fiqhiyah makruh ngawasol ayat iya kana kudu diwasol disambung sareng ayat ihdinas siratal mustaqim tidak ada seperti itu kecuali jam-jaman teh ketika bismillah alhamdulillah parat sanapasan bika walau dolin kira-kira kuat mual sanapasan Fatihah kuat mual pungek mal kuat kalau mau dicercah-cercah mah beda nama makruh. Contoh dikira ade iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim kira ade saya nama mendingan wakaf titik atau akidir bidan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in titik ihdinas siratal mustaqim gitu. Jadi luka dua para syekh qori internasional sepakat di mana-mana ayamat lazim komo di dalam suratul Fatihah dan surah Al-Fatihah kalimat walad dolin kalimat dona wayahna panjangna kudu genep harkat berakat bu genep harkat walad dolin genep harkat tukatilu syukur-syukur upami kiat ya napasna
dikawit ayat ihdinas surat mustaqim waso sambung parat sanapasan dugi ka walau dolin. Kira-kira kuat mual ini api ya. Ihdinas dika walau dolin sanapasan. Siap ditesnya, siapnya kuringala. Ini hadirin terakhir. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya siap. Regu A, regu B, regu C. Akhir ini siap ambil napas helanya. Dikawit ihdinas dika waladhdallin. 1 2 3. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Batur amin ieu mah. Kiatnya, bengeknya. Bengek nu pondok napasna tos mendingan wakaf nabi. Lebih baik wakaf rasul. Wakaf nabi, wakaf rasul mang anu kumaha setiap ayat tanda bulu dan ayat dirinya urang wakaf titik atau nabi berhenti. Contoh imam maghrib khusus imam bengek. Pada ratibatnya tahlil komo orang imaman wayahna dia adab karena surat fatir surat wajib surat fardu. Imam bengek siap wakaf nabi wakaf rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Mengepek kata wakaf nabi nya mangga silakan. Maaf sekilas info saja. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita langsung saja kepada materi pembahasan sekedar ngalap berkah. Kula bosen sim kuring ngangkat 2 ayat dina kitab Al-Barjaji tentang prosesi kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kompak sebut kalimat sholli alaihi. Awas, di mana-mana disebut jenengan Kanjeng Nabi Muhammad, kari-kari urang cicing wae teu walerku sallallahu alaihi wasallam teu ngajawab kalimat sholli alaihi. Dawuh Nabi nu korek mau sholawat mungkin di akhirat bakal dibutakeun ku Gusti Allah, dalam arti teu tiasa ningali pamunteun wajah Nabi urang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata kompak lainnya kompak sebut kalimat sholli alaihi. Insya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kompak tong mikiran hutang, insyaallah teh lunas hutang mah. Wa baraja sallallahu alaihi wasallam wa bi yadayhi 'ala al-ardi rafi ar-ra'sahu ila sudadihi wa
yang kompak Ya Rabbi salli alaihi wasallim. dina detik-detik Nabi lahir gublak karena punya Masya Allah tabarakallah yadaihi ala ardi pandangan Nabi langsung tiasa angkal ke bumi dalam arti hadirin Nabi ngagedu gubrak lahir langsung tiasa lungguh langsung tiasa cari Masya Allah bari wajah tanggah kaluhur naon iras alahil amin Allah tanggah ka langit baik ieu orok Nabi nembe usia sekian menit bayangkan teras bayi Nabi orok Nabi sujudna rapi posisinya bagus sambil mengucapkan kalimat tawajuh pasrah sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala redaksional kalimat nak sai banget sinage berbobot karena memang mengandung tauhid dan diucapkan dengan lisan yang sangat fasihah Masya Allah suka Nabi gubrak lahir langsung cerik 3 orang ente sugan getihan ente bahkan tos rapi kaset hitam Masya Allah Mekah terlihat sekian ratus ribu kilometer sahayana eta kota Mekah bahkan Ibu Aminah suka nyeri ente ya nuju ngadungan Ibu Siti Aminah mah ibu kanya Nabi sugan beuteung na beureuteun ente templengnya biasa ayo urang ngapura teh kan komul salapan sasi mah teu puguh organisasina leres salapan sasi lamun misalkan naon teh negara kieu eungap menyeng kieu nyeri hoyong nangkuban belang meledung ya itu lamun lempang juga budak SMP mau drum band kieu pandumpang teh bruk gobruk ya lamun tia mah urang di jero beuteung tos kataklik beuna hukum nya di lebat patuangan indung urang tos dianggap mukhalaf atanapi balik wah duraka melulu urang dikasepuh teh ka ibu teh naon sabab ngaheurinan patuangan indung urang ibu urang maka bakti yang terbaik adalah ibu baru bapak. Jadi Miss, alhamdulillah. Angga ibu atur posisi. Di masjid kosong, di bumi kosong. Jadi biasa rada geser. Tidak gini. Porsi masih kosong kah? Caket keras manan. Insyaallah imah hujan berkah. Cair berkah. Saya mulut kita, saya mulutannya paceknya. Lanjut. Nombete saru para santri mah irhastia tanda-tanda kenabiannya. Apalagi kanjeng Nabi diangkat, dilantik di Gua Hira sebagai Rasul, Masya Allah muncul banyak mukjizat dan mukjizatna. Di antawisna kanjeng Nabi mapah kaji padang pasir sareng Abu Bakar Siddiq Masya Allah eta kerikil mengucapkan salam batu-batu mengucapkan salam ribut eta teh Assalamualaikum ya Rasulullah Assalamualaikum ya Rasulullah ribut bahkan gunung ge sami Assalamualaikum ya Rasulullah ya tatangkala dirampeurkeun langsung planoy mengucapkan salam ayat mengucapkan 2 kalimat syarat ayat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka muhammadar rasulullah mukjizat Nabi orang Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat ayah kuda ayah domba ayah onta himar ribut ngejejer sepanjang jalan
da urang Mekah mah baheula ayeuna ge kitu ratusan ribuan kagaduhan sasatuan teh nya unta, kuda, domba, himar majejer Nabi mama langsung sujud sareng ngucapkeun salam sasatuan bentan sareng urang itu Nabi ngalangkung langsung ribut sujud tanda hormat ka Nabi urang Muhammad sallallahu alaihi eta teh tangkalan sakitu hormat kabehnya Nabi eta teh krikil batu-batu gunung sakitu hormat ka Rasulullah eta teh sasatuan sakitu ngagungkeun Rasulullah komo urang selaku umat Islam cocok pisan dilebu urang ieu suka mana sok naikeun muludan sareng muludan alhamdulillah tawi tanda cinta masyarakat urang ka Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon manghukumna cinta Nabi fardu ain wajib banget. Mana ayat dasarna seueur ayatna bahwa orang harus mencintai Rasulullah, harus mahabbah kakinya Nabi, melaksanakan perintah Rasulullah. Di antawisna nyata Quran surah Ali Imran ayat 70 hiji. Hadirin kompak sebut kalimat Allah simkuring pada maos ayatna ini itu ngarukiah sigelam suparos dina keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, Quran dibacakan hitung-hitung ruqyah. Naon Bu? Ruqyah. Quran dibacakan hitung-hitung ruqyah. Ruqyah teh nyaeta nguras. Nguras naon? Nguras toksin rohani. Mana ada kelebat kana toksin rohani? Hoream sholat tah handel banget toksin rohanina penyakit mentalna. Hoream ke masjid ke musola alias hoream berjemaah sangi toksina tebang sakalian surat rajin gitu engkak engko gitu. Sholat zuhur setengah tilu, sholat asar setengah genap, sholat maghrib setengah tujuh, sholat isya arek subuh. Eta mah toksina kandel, penyakit rohanina kandel nya. Hoream kapangaosan ka majlis taklim, hoream senyum, hoream musafahah, hoream deui ngucapkeun salam, seneng ngomongkeun cacat kagorengan batu, nyaah zakat, nyaah sedekah, nyaah santunan yatim piatu, kaeta teh toksina kandel. Dan itu semua bisa diobati, itu semua bisa diterap. Umpama ngaos Quran di luar sholat, tapi orang ngagaduhan wudu abdas tahun Nabi sahuruf kali 25 sahuruf kali salawe alif lam mim huruf 3 kali salawe 75 barang anu kitu terus bami ngaos Quran teu ngabogaan wudu, bami ngaos Quran teu ngagaduhan abdas daun Nabi sahur kali 10 tahlil pada asar, tahlil pada isya, biasa tak hitut tehnya keselamatan batal alif lam mim ayat kursi balak binas eta teh sahurufna lamun teu ngabogaan wudu kali sabaraha 10 alif lam mim huruf 3 kali 10 lumayan. Aduh amang ibu matok kalebet karena kelas khusus tahu kelas nengkrang mini manggas menang titel sanes SAG sanes SPDI mak titel
naon DRS teh beberan rada surem kurang jelas ningali khot tulisan Al-Quran teh bani kurang jelas ningali tulisan Al-Quran daun Nabi cukup kita mendengarkan saja cekal kurang ngupingkeun wungkul ngupingkeun huruf Al-Quran satu hurufnya menang pahala satu hasanat ngupingkeun wungkul ibu ngupingkeun wungkul satu huruf kali satu hasanat satu kebajikan maka upami misalkan Kang Ustaz Winata menang proyek ngaji di kuburan dia proyek besar Kang Ustaz Winata menang proyek ngaji di kuburan kena wanian Kang Ustaz Winata mau kabar aja biji puting bu kupingkeun kupingkeun lamun 1 jam teh meureun menang 2-3 juz mah aya 10.000 huruf mah 10.000 huruf berarti menang pahala 10.000 hasanah lamun kitu makul pahala emak hayang lagi loba di pahala gajaranana lamun emak hayang lagi loba pahala gajaranana sok sare di kuburan wati prapisan maksudna yuk urang tingkatkeun naon nyeta tadarus Al-Qur'an lamun tos janten talil Qur'an tos disempel ku Gusti Allah ahli maos Quran tos dicat ke Allah orang yang rajin tadarus Al-Quran insyaallah musaqah di Arab disenangi dirindukan oleh siapa benar oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala bertadaruslah Al-Quran yang rajin istiqomah insyaallah kembali kepada materi Suan puasa iki usah sih suan bagus tenggorokan keluarkan wae tapi kamu sadar urus kayak bisa tidur wae lawin teh saking senengnya sudah bagus Bismillahirrahmanirrahim Allah nanya kompaknya wallahu a'lam bimuradi jauh Allah Muhammad sampaikan kepada umat Islam wahai umat Islam wahai masyarakat Islam lamun anjeun cinta Allah lamun anjeun ridho pangeran anjeun Gusti Allah lamun anjeun ridho diatur ku Gusti Allah pangeran urang Gusti Allah ridho teu hadiri pangeran urang Gusti Allah ridho diatur ku Gusti Allah ridho alhamdulillah bagi orang ridho pangeran orang Gusti Allah ridho diatur ku Gusti Allah umat-umat wanti-wanti wayahna yang orang suka mana naon perintah Allah tadi wayahna ikuti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi cara lumpangna upami biasa mah keur seperti cara lumpangna Kanjeng Nabi mu cara tuangna upami biasa mah keur seperti cara tuangna Kanjeng Nabi mu tuh cara lumpangna cara tuangna ngurus anak rumah tangga cara sare di jabana silaturahmi masalah dagang masalah tani bernegara masalah perang masalah ibadah mah kada akur sedang tata cara kebiasaan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi insya lawan mau untuk nasim guri ikuti akhlak Nabi
ikuti perintah Nabi alias sunnah Rasul teh naon sih fadilah keutamianana buka hiji daun Allah ya dibakumullah. Kalau kita ikuti akhlak Nabi perintah Nabi Allah cinta sama kita. Kalau Allah cinta sama kita nyaah ka awak urang bujang-bujang dikatakan dina doana dalam kerepek hati hungkul maksud orang kaya orang pastina dikabuli jabaku Allah subhanahu maka yuk orang ikuti akhlak kanjeng Nabi insya cek ibu raja cicih cakul lemah orang pagaren sumbang aya laguna ayam lagu ibu raja cicih ya cek sinden almarhum almarhumah Allah maafillah ibu raja cicih bu dunia katalah Ustaz sinden jaipungan tasipan katalah orang mah tasipan paling bawa unggul bawa jadri putra ben orang gitu ya orang gina eling-eling eta sinden jaipung teh tatangga pondok pesantren apa tasipan Ustaz luar biasanya jangan terumbali kok anak pasti aja Allah maafillah pun ibu hajah cici cangkul rengkil laguna Gusti hayang pangan itu hoyong pengaruh deh jampi yang penting kita ikuti ala kanjeng Nabi Gusti hoyong ucap tani hayang deh jampi hayang yang penting kita ikuti ala kanjeng Nabi Gusti hoyong ucap kita nih puntung dagang berkali atau jauh balai anak injuk sore-soreha tercapai cita-cita hampir yang penting kita ikuti akhlak kanjeng Nabi insya Allah ihwal dina bisnis pak maaf Nabi di Yuswa SD kelas genep lamun sakola mah usia 12 tahun Yuswa 12 tahun Nabi tos dagang kaluar negeri deh tekanggo-kanggo nyandak otak sekian ratus nyandak barang mau berharga angkleng-angklengan lautan pada pasir dilalui panas, gersang, haus, tandus, tacan begal Nabi alit kene tos dagang tekanggo-kanggo kaluar negeri kemana Sam musim panas, musim tiris kehadap itu ke selatan ke Yaman Masya Allah sampai aina mah dicerca 5 genep negara lah sampai terus produk kaning Nabi icalanana di eta pasar sampai Rasulullah Nabi kecil belanja produk masyarakat Sam dicadak angkleng-angklengan dijual di kota Mekah para sahabat para cendekiawan muslim ngitung-ngitung Nabi kecil usia 12 tahun dagang icalan ke luar negeri sebanyak 18 kali sebagai eksportir dan importir. Oh Pak, Nabi mah ahli dunia wal akhirah, bukan hanya dunia, ahli dunia wal akhirah. Dengan Rasulullah mau tangan turun saja lagi nusa potong apa? Nabi miskin teh harta segitu berlimpah ruah diperlukan kabeh kage kepentingan Islam. Bahkan istri Rasulullah Nunamina Siti Khadijatul Kubra pangbungharna sakota Mekah dan pang miskina tahu sebab diperlukan hartana kage kepentingan umat Islam. Oh, Masya Allah karena jantan cara genate ya luar biasa tenten kenyati ahli dunia wal akhirah kurang dia paling jauh dagang bisnis ke mana ke Sadang, ke Cikampek, ke Purwakarta, ke Jakarta oh ayah mang ke mana? ke luar negeri saha? Hidung uing oh gitu TKW oh TKW dengan naon yang penting semua berkah dan berkah amin. Nah, syukur dunia na berkah dunia na asal orang ikuti akhlak kanjeng Nabi. Jika
Uka dua untung fadilah orang ikuti akhlak Nabi perintah Rasul dari Allah. Wa yaghfirlakum lisan ya. Untuk panitia pangyanakeun orai di mobil ya. Ada ngantuk ya. Dina kotak panto tukang kotak ka kotak burung. Keluargeuna putih hijauna ya. Tuh rada molototnya. Rada aja mangga. Kada kotak mah. Karena ada langwe pesungi mah gitu. Lanjut. Ulangi kompak Allah kenenya. Wa yaghfirlakum ubantu nu kada dialokkan ku zikir berjabat dengan Allah. Dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bodoh pisan. Makanya kalau ingin tahu dosa sebesar apa, orang kena tambah anu rajin tolabul ini. Makin banyak ilmu yang kita miliki, makin jelas ekses embres dosa-dosa dina awak orangnya. Naudzubillahimin tadi. Rajinlah tolabul ini, insya Allah. Singkat dari ayat, rupanya orang ikuti akhlak kanjeng Nabi, insya Allah luka hiji berkah dunyana, luka dua selamat di akhiratna. Nabagina dosa dihapus berarti jauh tina siksa api neraka. Jauh tina siksa api neraka berarti jauh nanti deket ke surga, berarti orang selamat akhirat. Ya mang akhlak Nabi itu mana wae seueur. Akhlak Nabi itu muluhan, ratusan, bahkan mungkin oge ribuan. Al-Quran ge akhlak kanjeng Nabi kene ya. Hadis-hadis ge akhlak kanjeng Nabi kene itu. Bahkan pelajaran agama di kalangan SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi etage akhlak kanjeng Nabi kene. Komo pelajaran di madrasah, di pondok pesantren, di majelis taklim, kita koneng anu siriaos ku para kiai urang etage akhlak kanjeng Nabi. Konsekuensina panu urang hoyong berkah dunyana tur selamat di akhiratna, berarti urang hirup dina bumi teh di desa urang teh kedah rajin tolabul ilmi insya Allah. Ibu orang dia pangaosan ditenang bu Jumat alhamdulillah nu hadir rasa kieu nu hadir rasa kieu kalau baru kasurupan teh kau bapak na ditenang ba Senin nu hadir rasa kieu luar biasa. Cigela mawah sudah maju. Purwakarta maka sohor santri na ibu sok ibu kan itu Pak Kijaya nu kemarin layan RT kulit dari itu. Ibu bapak di mana? Di Purwakarta. Oh di Purwakarta. Oh pasti pinter karena kita koneng ya itu ya. Bagus kesan Purwakarta, pasti pinter kita koneng, pasti pinter maca kitab koneng, pasti pinter bisa muka-muka kitab. Bisa tuh bu muka-muka kitab pak? Alhamdulillah. Biasa tuh muka-muka kitab. Alhamdulillah orang Purwakarta dilawan. Yang muka-muka kitab bisa, muka-muka kitab bisa. Ari bacana? Sugar mah iya rombongan Gatot Kaca meureun, terang Gatot Kaca. Gatot Kaca teh mata melotot henteu bisa. Kacian dulu. Gak apa-apa, kurang tos kadang usiana kieu tos sepuh tos kolot, yang penting anak curang keluar SD asup SMP wayahna tetep
sampai kuliah sampai tua orang tong petok-petok ninggalkeun paosan tolabul ilmi insya Allah. Di Karawang bu, udah Karawang yuk. Eta Karawang SD, SMP, ngaji nareun. Udah Karawang bu, udah Karawang kawan SD, SMP, ngaji nareun. Rudak bimah, alhamdulillah naon. Sama edan apa tuh? Naik banding naik banding maksudnya ada galak sepuka anak demi kepentingan ibadah bakti ke Allah jeung manusia tawayahna nya naon. Jadi anak eta tolabul ilmi kuring ngaos keneh kuring Pak Bu di pesantren Kiai mah 8 di bulan Lirboyo seorang angitan itu di Jombang, Cirebon, Purwakarta, Indramayu 8 Kiai mah tapi kuring ngaos keneh perpustakaan aya 5.000 mah buku kitabna buku umumna campur gitu ngaos keneh panggil Kiai kuring biasanya ada kitab biasa ngalogat bukan Jawa biasa ada Jawa di kalian rumah bertanya ongko nah maksudna hiji tambah ilmu nu kedua naon nyontoan ke anak penju ke para santri sereng para jamaah ke masyarakat umumna katiluna ngedem hate unggal wongi ngaos mabatan ka batur banyak pengeluaran kan ternyata pemasukan kurang melang-melang ria ujub takabur sombong apalagi sombong sekali na'udzubillah na'udzubillahimin dari mantapnya terus kurang kontrol diri kurang teh naon ngaos tolap insya Allah apa ngaos mah teu aya sunatannya nggak usah ibadah lain mah aya sunatna ya sholat ayat sholat fardu ayat sholat sunat ayat sunat nah sodako ayat sodako fardu zakat ya ayat sodako sunat jariyah wakaf hibah nulung kana butuh nalang kana susah sodako ke ayat sunat nah puasa ayat puasa fardu Ramadan tia ayat puasa sunat Senin Kemis awal sawal pertengahan tiap bulan Hijriah puasa ge aya sunat nah munggah haji yang pertama kali hukumna wajib hukumna fardu tapi munggah haji yang kedua ketiga dan seterusnya hukumna sunat tapi ngaji tolabul ilmi angkat kabaosan hadir model kieu komuka majlis taklim sok sangaos puluhan kali ratusan kali ribuan kali jutaan kali tetap ngaos mah teu aya sunatna tetep fardu mantap dina ngalangkana ge dihargaan ku Allah yang ku Rasulna bahwa Allah kumaha yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat diangkat derajatna ku Allah subhanahu wa ta'ala ku ngaos mah aya rimung pulungna berarti aya silatur rahmi ya kan terus emu nabihan ada kasih nungguin ngaos terus ngaos beta mah menuju proses ketika orang bade ke rumah sakit hoyong cager apa diimpusnya di ala getihna apa disuntik cecos gitu jadi tapi ujung-ujung nama sehat gitu terus sering ngaji insyaallah beda partai beda madhab beda lembur beda golongan beda pemilihan tetap hatena jembar dan jembar insyaallah di jembar hati tadi dia rezekina bakal dijembarkan milik rezekina ku Allah subhanahu wa ta'ala maksudna orang teh kedah nyontohan kana kain ijo pulang kalina buadeg bolos wae sakolana alpa wae sakolana gitu tos ubara eta we indung bapana aktif ka pangaosan
cager tak budak teh insyaallah. Dan ikhtiar bukan dua, lahir sareng batin. Lahirna kurang kerjasama sareng wali kelas, guru BP, guru BK, sareng pembina OSIS gitu. Sareng rekan-rekan murakah ini termasuk 10 bulan kali kerjasama aya HP nama gamping gitu. Lahir batinna tangga di puasaan bedalan gitu. Terus kurang nak ngaos ke majlis taklim, ada di hadrohan, di jampian, terus di jampian kurang jadi naon dukuna insyaallah barangkali soleh solehah turun badannya. Moga-moga ada itu orang sing jantan kurang kali anu soleh alternatif solehah. Terakhir resep anak soleh solehah firman Allah yang sebenarnya hiji kurang 2 jam lanjut dicepot sih dulu buang aja cepot ya seduh resep anak soleh solehah firman Allah Bismillahirrahmanirrahim. Saya sih nah depan musim hujan aduh pengen indung bapakna kedah jantan syahidah teh syahadah teh kesaksian contoh uswatun hasanah bukan berbalistis bukan omong kosong lain ditah unggul tapi kedah dicontohan lagu indung bapak setuju bagi orang hoyong ngadeng orang kali rajin ngaji indung nak kena rajin ngaji kapangausan kamati taklim naos tolak insya bagi hoyong ngadeng orang kali rajin sholat berjamaah bapaknya juga kena rajin sholat berjamaah insya bagi hoyong gaduh kurang kali kira-kira nantinya 20 tahun kemudian kira-kira anak itu orang rajin kepengawasan, rajin sholat, rajin berjemaah, rajin zakat sedekah jariah, nulungkan butuh nalangkan susah jeung lulur akur jeung tatangga tarapasea di aina keneh wayahna indungna bapana kedah nandur heulanya kedah melak nama melak istiqomah ngeriak naon kuning selaku sepuh awit aina sepenang rayuh tadi dia rajin kepengawasannya rajin sholat rajin berjemaah rajin zakat sedekah jariah nulungkan butuh nalangkan susah jeung dulur akur jeung tatangga tarapasea insya bahkan ting manuping anak perak kukucungan tapi lamun eta jalma ngaos tara hati di buludan tara sholat tara berjemaah tara zakat tara puasa Ramadan tara pakai unggul jeung dulur teh akur jeung tatangga sopas yakok kalau sepolotot ka anak sok nyentak suami istri saling mencaci ka pamarentah suka bantah ka usah sok nyacat ka guru teu ngagunggu ka
Saking semangat na si hujan ini. Kau fakir miskin ka urin ka na joko terlampau komo ka budak yatim mah tara mere bersalin. Jalma ari kitu jelas-jelas sukmana gampang karayu ku pasukan Jalma Raja Namrud. Raja Namrud teh songong ka kiai, songong ka nabi, songong ka rasul. Sarua Raja Namrud ge asup neraka. Terus Korun ge sarua bengharna luar biasa, campurna zakat, campurna surakoh, campurna moe kana nyompong budak yatim korek si korun teh bahkan wani mindah ka Nabi Musa. Sarua si korun ge asup neraka. Wakan anakna Nabi Nuh bawa asup neraka. Naon sabab hiji ngalawan ka kolot ya henteu coba-coba kadang ieu budak kora. Nu kaduana sikan anak asup neraka teh naon? Tukang mabok, tukang narkoba. Mabok lagi, mabok lagi. Kan ante tobat-tobat narkoba wae, ngelem wae, mabok wae, aja ting anak Nabi asup neraka. Wah kan pamajikan Nabi Nuh gua asup neraka bu. Ibu, iya perem aja wenjai deh. Pamajikan Nabi Nuh gua asup neraka bu. Asup neraka sia. Naon sabab ieu pamajikan Nabi Nuh asup neraka? Naon sabab? Di jantung. Di jantung. Penyakitna dua. Hiji gara-gara pamajikan Nabi Nuh asup neraka teh pedah-pedah Nabi Nuh balik dagang untungna seutik duit nasyajik eta pamajikan Nabi Nuh bahamna teh monyong wae jiga beurit. Aya Allah urang suka mana anu kitu. Ayeuna monyong teu ayeuna. Henteu keur ngaji ayeuna mah. Coba isukan padi tes bere 5.000 meureun monyong 5 meter mah. Moal urang dieu mah urang Karawang kitu pada cara ngaji. Buka duana eta pamajikan Nabi Nuh asup neraka teh gara-gara naon? Sare mah bareng ratusan tahun. Apa Nabi Nuh teh hampir 1000 tahunnya isyana. Sare mah unggal penting bareng dirhurajang ratusan tahun. Ratusan tahun unggal penting. Ngan sayang sunu sayang eta pamajikan Nabi Nuh, Bu. Ibu. Bu. Pamajikan Nabi Nuh lamun sare jeung sarki teh naon? Henteu ikhlas, henteu ridho, unggal penting eta pamajikan Nabi Nuh di luhuranjang sare teh sok ngapujuran salaki wae. Aya Allah urang suka mana ibu lamun sare sok ngapujuran salaki. Aya Allah, wana jeung mana? Ya masuk Abu Lahab wawa kajeng Nabi Sadula asup neraka jeung pamajikan anak. Tapi terus terang saja Pak Syekh unah rombongan setan tebetah di Cigelama. Daun sabab urang Cigelama guyung-guyung surakorna bagus-bagus leres akdu kabangaosannya. Asar berjamaah, maghrib berjamaahnya, isya berjamaah, komo sumuh mah kuat kala luar. Keluar ke mana? Ke pasar. Waduh luar biasa, urang mah uyupna luar biasa.
nya gotong royongna bagus, ukhuwah islamiyahna silaturahimna bagus, baca poin kapanasan lau urang dia rajin kapangausan setan kapanasan, rajin surakoh setan kapanasan, berjamaah ke masjid ke musola setan kapanasan, ngomong ayo jakat mah ada itu setan tidak dibelah sirahna urang dia sore-sore HKB tebetah pasek reka buluai kat Tanjung Baru ka Ciramaya ka Karawang kalau tebetah urang dia mah alus-alus kalau Allah tepuk tangan dong. Lanjut apa kita tadi ayat Quran nu asup neraka teh nu pesdas dinas ditetepkeun ku Allah asup neraka teh hiji si Kabil ya putra Nabi Adam, terus Fir'aun, terus ada Raja Namrus, terus guruna Nabi Musa anu beunghar teh Korun, terus anak Nabi Nuh saha Kan'an, terus istri Nabi Nuh termasuk uaknya Nabi Abu Lahab ayatnya tadi tabbat yada abi lahabin nah gitu. Lanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ikhwasilah Ustaz Aisyah dan kawan-kawan nih mangkir tadi siamprok yang orang Cigelam suka mana alhamdulillah bahkan sona seur calon-calon dewan hadir moga-moga sing hasil masyhur kabeh amin ya rabbal alamin. Ngomong-ngomong setan aya keneh di Cigelam teh masih kena setan di dia angsen mah aya teh angsen mah aya aya israna boleh tidak berusaha kuntilanakan silver setan di mana? Coba hadirin supaya kuring tengah dedek ya Mang Cemot, tepuk tangan dong yang meriah. Mana setan? Menyaya setan bengek euy. Di mana setan? I love you. Bohong masa pacaran sama kuntilanak. Nanti atuh. Kunaon? My darling. Naon? My darling. Masih my darling. Memudar eling-eling. Ngomong-ngomong ngaganggu ibu-ibu hoream kapangaosan sia setana. Batur aktika besar gimana kuban weh lari jero TV sia nu ngaganguna sia udah sekolah tawuran bolos apa horeang ngapalkeun ngalawan ka guru ngalanggar tata tertib sekolah sia setan nu ngaganguna sia waktu napanen horeang jakat budak yatim cek itu loba na diantepkeun cek bengek-bengek jadi diantepkeun we para mah roti sambal rekening ratusan juta sia setan nu ngaganguna waktu na adan kedak ke masjid ke musola ieu mah hoream we hade-hade sia setana nu ngaganggu sia di mana setan? Di mana? Wow, ya Allah di luhur Allah belah dia Allah belah dia
Iya nu nganggu kurang diri setan aku dilarangna. Kata Nabi kalau kita banyak zikir kepada Allah, makrifat ka Gusti Allah, banyak wiridan, komo orang rajin tadarus Al-Quran, hati orang jantan bersih. Dengan bersih hati pula si setan sinas. Yuk hadirin, orang usir ya setan, kumaca istighfar bersama-sama. Yuk istighfar sama-sama. Astagfirullah. Itu panasnya cepu ini. Yang kompak istighfarnya 1, 2, 3. Astagfirullah. Panas. Siapa aja? Kasihan deh lu. Yang kompak istighfar biar setan kabur di Cigelam, lompat ke Karawang. Ayo 1, 2, 3. Astagfirullah. Kabur na. Ulah gak orang dia sia. Kali dia mual. Ulang kali orang dia bangun rajin ngaji, silaturahminya bagus, tokoh Islam bagus, oleh salatnya kalau berjamaah panas. Kabur. Itu sia. Itu. Terus nampi ke laut. Orang Cigelam dilawan dikir sholat berjamaah bagus. Tepuk tangan untuk Cigelam dong. Wala mana dewala itu wala di mana guru guru kurang ibu dia kurang suka mana habis semangat ngagungkan Rasulullah siap ayo buru-buru hadirin dewala naik panggung tepuk tangan lagi dong yang meriah. Ulang ngambek naon capek lombatnya Tima. Ayo ngomong-ngomong isinya dewala masih ngaji ngaos mah di mana? seueur purang pesantren di Cigelam mah. Oh gitu. Terus dipakai ujukan pesantren. Waduh. Seueur Purwakarta mah kota santri kan? Siapa Al-Quran? Insyaallah. Hah? Insyaallah. Apa Al-Quran? Insyaallah. Dites kuai. Dites. Maksudnya akan ngetes naon? Ngetes Quran. Ngetes Quran? Heeh. Kang Uwi? Heeh. Siap. Waduh nantang deh. Yang penting zamannya nyebut Allah yang kompak. Oh gitu. Kumaha lamun dewala ngaos Quran kurang kompak nyebut Allah siap dah. Nyebut Allah kompak siap. Oh dewala siap. Oke. So. Bismillah. Ngomong-ngomong orang Assalamualaikumnya. Dan salam deh. Aduh hayang santri salaman. Ulangi. Assalamualaikum heula. Sok. Hadirin. Hadirin. Assalamualaikum. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah burung. Salah naon? Salah berkat atuh salah. Anu bener masih kan? Lo bantu Kak Wigil. Nak cepet kumaha? Aing mau juga bayar jet. Hah? Juga bayar jet. Di BMJ? Sok kumaha di BMJ salamna? Yo salam bayar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarua. Wes bismillah. Kompak sebut nama Allah, siap ya? Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Nomor 1. Quran. Quran nih, apa tes Quran itu lagi? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Allahnya tetap kompak. Nomor 2. Quran. Quran.
beda ya. Mana? Nomor 2 beda. Beda kumaha maksudnya? Rasa lain Quran eta mah da. Nomor 2? Lain Quran ya. Siang aku tuh ya. Aku tuh. Tapi kan Allah kuat kompak tadi. Allah kuat kompak. Di Quran lain di wala. Hah? Lain. Tuh. Lain Quran Allah kuat kompak dengan dia. Coba dipotong-potong. Dipotong-potong. Maksudnya? Apa arti? Ayat nomor 2. Sok. Cenah lain Quran kupingkan tadi dia. Beda tuh Quran lain Quran dia. Wal qanidin. Tuh, qanidin. Ya. Wan nafasin. Tuh, nafasin. Saja membawa penyakit batuku barna qanidin yang nafasin Allah. Lain Quran di Allahan ya. Nomor 3 ada 2 lah. Orang bohong orang bohong. Siap. Quran. Kompak lu kompak? Ya. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima. Cicing we situ salahnya. Tadi nyebut Allah we istumuk mana ganjaran. Terakhir nomor 4 kira-kira husnul khotimah. Ulah bohong di mana? Awalan sih kurang dia sih. Siapa? Al-Quran. Kompak sebut Allah kompak. Terakhir sok di mana? Fakun beda di bayi deh. Berubusi walama. Beda. Beda naon? Siang aku tuh Quran lain ya. Quran lain. Allah masih kompak ini wah ya. Tapi aing teu arti di mana? Teu arti. Sok dipotong-potong deh. Dipotong-potong. Dipotong-potong maksudnya? Apa arti? Lu mana? Nomor 4. Sok dipotong-potong. Cenah lain Quran gimana? Siap. Sok. Fakun lama. Paku Allah ber. Paku lama. Terus? Karatan. Oh, karatan. Terus? Paku baru. Paku baru manyar. Mata di mana? Mahalat. Oh, rada mahal. Allah. Katipu si aku si dewala. Udah dewala terakhir Makanya kita harus rajin tadarus Al-Qur'annya sebab Quran di alam asal hirup dewalanya hirup. Hirupnya hirup. Tahun ayatnya Iqra'ul Qur'an. artosna Baca Al-Qur'an. begitu terus. Fa inna yati yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Yang terganti maksudnya Sesungguhnya Al-Qur'an nanti pada kiamat akan memberikan syafaat. Syafaat. Manfaat itu dengan masuk tanya wing. Oh, non sapate Pertolongan. kersaha Karena rajin tadarus Al-Qur'an. itu maksudnya. Itu dengan ku Al-Qur'an. Oh, jadi Quran hirup. Oh, makanya harus rajin tadarus Al-Qur'an. Terakhir, nembang penting baca. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami mangga sami-sami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun
sayyidul qawnaini wasqanin liwal fariqaini min ardi wa min ajami ya Rabbi ya Mustafa barik maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al nabiyyuna al-amirul mahi fala ahadun amar fi qadina minhu wa na'ami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawrin minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al saja umumah ahsan saja moga-moga sinjatan tolak bala sarang tambah rezeki kangge urang sarena sabade hampura kena punten billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.